warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng enjing pamirsa, sambil menikah payun anjeun bade disarankan ke kuring sawal genep kapianti di acara broadcast Jakarta. Menyajikan informasi aktual dan faktual 22 Mei 2020. Mahkamah Konstitusi ngelayakan sidang pemeriksaan pendahuluan antara sidang perdana ngenaan gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sidang perdana ieu jadi momen penting dina usaha ngajaga prinsip supremasi sipil jeung mastikeun bahwa proses legislasi lumangsung leuwih jeung aturan anu berlaku. Tim kuring bakal teras ngawas kamajuan sidang ieu sarta masihan informasi panganyarna ka anjeun sadaya. Salah sahiji mimeta gugatan Inayah Wulandari Wahid, putri ti mantan Presiden Abdurrahman Wahid atawa Gus Dur. Dijelaskeun bahwa kalibetna dina gugatan ieu dumasar kana warisan perjuangan Gus Dur dina ngajaga supremasi sipil jeung misahkeun kahirupan sipil jeung militer. Anjeunna negeskeun bahwa negara demokrasi kudu nangtung dina supremasi sipil jeung nolak militer jadi pekakas kakawasaan. Pemeriksaan pendahuluan teh sidang munggaran mahkamah pikeun meriksa kajelasan pangunduh jeung mere nasehat kanu menta ngeunaan gugatan anu diajukeun. Sidang ieu bakal diiluan ku panel hakim anu diwangun ku sahanteuna 3 hakim konstitusi. Gugatan kalawan nomor perkara 81 Peraturan Undang-Undang 23 2025 ieu dipenta ku koalisi masyarakat sipil anu ngawangku Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kontras jeung Imparsial. Pamirsa, sakitu wae warta anu pilihan kuring pangapunten dinten ieu. Kuring sawarga kapianti kami ngandiri Wilujeng Sukan deui.